أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله أعلم بالمراد لا تقوم maka salat sirat saja salat sirat hingga masjid abadan dalam salat salat maka ngutus kanjeng Nabi jamaah paning jamaah hadamu kang ngarubuhkeun ya jamaah ing masjid wa harakuhu lan ngobong ya jamaah ing masjid wa ja'alu makan dan ndadiakeun ya jamaah ing bangunan masjid kana setan ing pangruntahan tulko fil jaik den tibakeun ing dalem kana saopo babatak la masjidul lati utai masjid usisakan den bangun ya masjid kang den adekeun ya masjid bunyat qaidu tegese den adekeun apa pirang-pirang sasakan masjid ala taqwa ingat takwa min awal yaumin saking awal dina udah kang den dokonnya masjid yaum halal tapi dari hijrah ing dalam dina kang menggon sirah kang manjing sirah ing dalam desa hijrah wa huwa masjidul Quba lan utawi ya masjidiku masjid Quba kama fil Bukhari ka barang kang tetep ing dalam kitab Bukhari ahqqu iku kang lihat minhu imang saking masjid an bian tegese kalawan yen salat sirat uson lihat tegese salat sirat ing dalam masjid ikut tetepin dalam masjid rijalun ikut tetepin dalam masjidun usisa itu pirang-pirang lanang mutawi rijal al-ansar ikut sahabat ansar yuhibbuna kang pada darman ya rijal kabeh ayat tatahharu nyata gawe susuci ya rijal wallahu yuhibbul mutahhirin ya Allah iku mikade ya Allah ikang gawe suci kabeh yuhibbun tegese ngaganjar ya Allah ing mutahhirin wa fi'il gumata fil aslan iku tetep ing dalam lafaz mutahhirin utain idgamkeun fil asl dalam asal fitain dalam to Rawi Ibnu Khuzaimah ngariwayatkeun sapa Imam Ibnu Khuzaimah pusing dalam Sahih Ibnu Khuzaimah an Uaimar saking Uaimir ibn Sa'id kang bertanya Sayyidah annahu satwana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau iku nekani kanjeng Nabi hum ahli Quba fi masjid Quba ing dalam masjid Quba qala maka ngucap kanjeng Nabi Allah taala ing satuna Allah taala halim halul Allah qad asana iku temen ngebecikeun ya Allah alaikum ing atas kepada ing alam turun dalam susuci fi kisati masjidikum min dalam kisah masjid siraka fama hadatuhu alladhi tutahhiruna maka uti apa suci ikilah susuci kanggal susuci siraka bihi dalam berikalan lagi qalu ngucap alikum wallahu subhanahu demi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah mana alam syai'an orang-orang yang sering sujud la annahu kana ang satuna kalakuan kana iku ana lana iku tetep kadang sering jiran min Yahudi apa pirang tetangga kang tetep saking Yahudi Magano lang ana ya jiran itu sehingga ngawas ya jiran kabeh adbarah ang pirang-pirang bubur jiran mengalega itu saking gaib pa gosal naik kama gosal
maka ngawasungsung sedekah ngawasu ya jiran fi hadits lan dalam hadis Rawahul Bazzar dan ikut dalam hadis kan ngariwayatkeun hadis Zabak Bazzar telepan faqal maka ngucapnya hariku bagabeh najbaul hijarat bil mai nganuti ingsun sadaya batu kalawan banyu bagala maka ngujakan jeung Nabi wa zakafalikum utawi ya najbaul hijarah itu jaga mengkono tuhur maka tepi sira kabeh inza maka tepi sira kabeh inza sakumaha kamari Abi Amir Ar-Rahib seorang manusia munafik lalu jadi pendeta ngabangun masjid dengan bahasa aduh hebat lantik turkahar pemikiran munafik terkecil hingga hampir terkecoh kurang pengkajian pemikiran munafik teh hampir ngecoh mun kurang penelitian Kangjeng mah kan langsung dipasihan kuno Maha Agung Gusti Allah sebab utusanana deuk sahanu teu kakecoh atuh bahasana ge abdi teh ieu teh ngadamal masjid teh inna radna illal husna teu aya karepna naon teu aya maksudna naon kecuali hiji dedeh jeung nyaah ka miskin fil batar wal hari besi jelema miskin kahujanan dipersilahkeun di dieu singgah kapanasan kitu kan besirek ngarendong ge mangga bae mah masjid teh tempat persinggahan muslimin jang kebutuhan baleria we teh Kangjeng abdi teh ngadamel masjid teh sanesna naon saha wae bilih bade ngagunakeun masjid ieu tinu miskin nu fakir datang ka nu sugih nu kahujanan kapanasan datang ka anu kebutuhan sampai dimanggakeun kan ngeunaheun kana hate ku ayeuna sakitu Gusti Rasul abdi teh hayang kasumpingan hayang kalinggihan ku Kangjeng teh maksud hidayana naon innani hibuan tatiana wa tusalli ala nabi wa tad'u bil barakah supaya sumping ka abdi haju salat di masjid eta teh teu aya maksud itu mah imah ka barokahan be saha nu teu hoyong atuh kasumpingan Gusti idih atuh Gusti teh penjelas-jelas nyandak barokah ieu teh hayang ka barokahan we teu aya maksudna naon boh kan salun teu kabita atuh ku omonganan Masya Allah kos lalaki gombal eta awewe ge tunduk tadi nambung jadi daek barang geus dirasakeun mah neraka jahanam gombal cek Kangjeng Rasul jawabanana insyaallah sih ini ala jinahi safarin walau qadimna insyaallah ataina fasallaina ya Allah ki Abi Amir kaulah ngerasa bangga anjing ngadamel masjid teh insyaallah sepulangna engke di Tabuk peperangan kaulah bakal datang bakal ngalaksanakeun kahayang aranjeun kahayang anjeun rek salat di ditu nya ieu rek berangkat perang we mun mangga diantos pisan mun berangkat Kangjeng ka Tabuk
lain bahasa zahir lain bahasa batin munafik mah di lisan masa kitu ngeunahna padahal mah Abi Amir jeung kelompok munafik teh ngabangun teh kapan kamari geus dijelaskeun walladzina takhadhu masjidan hijiron nama daratkeun ka ahli masjid Quba dua wa kufron supaya kalal ufur tilu tafriqan bainal mu'minin mecah belah opat ya rasul liman haraballahu wa rasulah min gabal jeung ngintip kedatangan Abi Amir anu menuju ke Roma minta bantuan tentara untuk melenyapkan Muhammad beserta sahabatnya. Kira-kira eta boga maksudnya masjid teh seperti itu. Masya Allah. Kangjeng ganjar apa? Dihargai ku kangjeng teh atuh. Bahasa nu sakitu bagus teh jeung kenyataan masjid teh agreng. Nah, setelah kangjeng Nabi pulang ti Tabuk, kangjeng Nabi teh inget rek mampir di Kuba di masjid buatan Abi Amir Ar-Rahib teh inget kangjeng Nabi teh urang sakalian beja aya nu hayang kabarokahan. Kangjeng liren di awan maudi'un qarib minal Madinah deket ka Madinah ngaranna kampung Riawan. Cak kangjeng cari cingela di dia ke sakedeung deui urang mampir ka Masjid Abi Amir. Masya Allah col teh munafik udah datang kadinya nyambut kangjeng deuk kumaha teh hebat teh coba yeuh. Alhamdulillah Gusti Rasul parantos sumping diantos-antos ku abdi sadayana teu aya sanes abdi sarumping ka dieu teh aya teh masjid sakumaha anu kamari tos dijanjikeun teh supaya Gusti Rasul teh sumping ka masjid kami ieu teh maksudna mah teu aya naon supaya kabarokahan eta we diantos bisa bilih bade istirahat heula kangjeng di dieu masalah ngan abdi mah nyuhunkeun baju komis be bade dianggo abeh abdi teh ya ieu ka ditu nganggo acu ti kangjeng abeh oh jelas cek masyarakat bener-bener kurang kumaha coba menta baju sagala goblok namun apa tolol namun apa baju pokos jelema nu calon DPR teh datang ka imah kiai abo segala minta baju jang bil barokah ayo minta kopiah minta sorban teh podol sero segala rut dipoto segala orang jang jualan nih siapa saya nih bajunya juga dari dia ini fotonya ini pecinya juga dari dia jadi betapa luar biasa saya udah kepercaya sama kiai udah nggak ada pilihan lain kecuali nomor 2 nih saya mantep biasa ku bloon eta jelema eta di Indonesia teh kos karari gorenganan kos kitu teh karakter munafik dek musurkeun kiai bisi aya kiai ulah babanggaan teh kos kitu kecuali merena gede tuh kan sia makuan tuh oh aju bener bae kan dia emang parantina sia mah kos kitu deureuh sama dibere anu teu dibere-bere aca nih foto dengan saya goblok kan nawarkeun maneh foto wae bareng pokoknya asal geus dipoto jeung ieu nu geus geleh tah ieu karakter munafik abdi nyuhunkeun ajuk Gusti bae kanggo tanda ka masyarakat di ditu bahwa abdi teh parantos sumping Masya Allah didinya dipasihan ku kangjeng ieu atuh anggo beres munafik berangkat dipake baju kangjengna jang tanda di masyarakat pan ieu teh tanda bukti bahwa nyana ti kangjeng Nabi deuk mengkol-mengkolkeun mukminin supaya ka masjid eta teh kapan kudu aya kepercayaan ngomong sakitu ngeunahna tanda baju ti kangjeng Nabi geus aya ceramahnya na di ditu dulur-dulur sadayana muslimin sakedap deui bakal aya junjunan sumping ka dieu ka masjid ieu
bade salat di dieu bade ngabarokahan masjid urang wayana sakitu daharap karumpul sadayana di dieu urang saksian gerak Kangjeng sumping ka masjid urang tidak terkecuali kolot budak sahabat yuk urang tingali Kangjeng teh bade sumping ngabarokahan masjid atuh karumpul pandidinya ya Allah ya Rabb ya bajuna ge tanda bukti baju Kangjeng itu dipakai ku abdi teh Masya Allah alhamdulillah jasa untung ya abdi pada teu iman goblok coba untung ya abdi aduh Masya Allah munafik mah kos kitu munafik tetapi Gusti Allah teh langsung mere instruksi ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Cik Gusti Allah Jibril sampaikan ayat ka Muhammad kakasih kaula bahwa anu nuju di ajeng-ajeng keur di ajeng-ajeng kita datang ke Muhammad teh kaditu teh lain di bibir lain di hati munafik teh bejakeun Jibril ka Muhammad anjeunna teh ngabangun masjid teh lain sakumaha nu dicaritakeun ieu hiji masjid eta teh ajang biro disebut nama masjid biror teh bejakeun Jibril sakumaha nu direncanakeun dina hate munafik dibejakeun ku malaikat Jibril Muhammad kami amir beserta kelompok-kelompok teteh lain muslimin munafik oh munafik nyana ngabangun masjid teteh diror nyana ngabangun masjid tujuanna kufron nyana ngabangun masjid tafriqon bainal mu'minin nyana ngabangun masjid jang irsadan liman harab Allah wa rasulah guys udah datang kan itu ya turun ayat Masya Allah dibacakan ke malaikat Jibril langsung dibacakan ke Kangjeng ke para sahabat la taqum fihi abada Muhammad ulah rek salat anjeun di masjid eta lain sampai 2 pesta minggu 2 minggu abadan salilan ulah insyaallah la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi yakin masjid anu dibangun atas dasar takwa dimimiti poean anjeun datang kadinya ya ada masjid Kuba ahaqqu an taquma fi leuwih hak anjeun salat dinya batan salat di masjid Biro ulah wah langsung Kangjeng ngageroan sahabat para sahabat anu tatadina kaula jeung aranjeun erek nyaba ka masjid Diror ternyata masjid eta adalah masjid Diror masjid bahaya hei Malik bin Khasam Daksam hei Miknan bin Adai hei Amir bin Sakat hei Wahsi kadari aya naon Gusti Rasul yantaliku ila hadzal masjid adh-dhalim ahluhu cok datangan eta masjid kaditu datang kaditu rubuhkeun ta masjid beuleum eta masjid siap cak tela kos kieu mah kamari balik pelang ti tabuk cak anggeus sorekanan ieu gas batu langsung datang kaditu oh di ditu Gus masjid teh Gus da ndek nyambut atuh datang kadinya gidi gitu mana Abi Amit aya naon ieu aya naon awas masih dia ku aing geus adek dirubuh kek gentek wah langsung wah digedor aduh eta munafik kararieu ieu naon henteu naonan wah jeung hulu-hulu siana ieu ku aing sia wah langsung aya naon kitu ngaranna palapah korban nu garing dibawaan kadinya langsung dibeuleuh wah atuh mana ting reaksina meureun geus ngajeng-ngajeng Kanjeng Nabi datang kadinya haju masih dibeuleuh aya mukminin makan kararieu aya nu paham aya nu henteu cak nu paham pasti teu beres sih ngajian masjid teh cak nu teu paham mah nanaonan sih masih dibeuleuh komo cak munafik nu 12-an mah pengkhianat sia beuleuh masjid ka jeung kumaha masih dibeuleuh sia mah nanaonan euy parantinya tikaf weh mantap jasa pernah diserang meureun ka jeung kumaha
udah sembarongan sama si batin mah paranti itikaf sholat kudu dibeuleum awas ya terhianat sia kajen kukumaha ge masjid Banu Allah dalah aing mah ditaku Kangjeng Rasul kajen kukumaha ge beneran Kangjeng Rasul daripada hulu sia awas ya bahkan Abi Amir di teanga dek dibunuh ku manehanana wah Abi Amir langsung kabur ka Suriah nah geter-geter jana waduh kanyahoan Muhammad hebat amat ilmu batina jelema munafik ngomong kitu atuh kudunya informasi di Gusti Allah langsung dinu bogana waduh langsung ke Suriah di ditunyana asa diudag-udag bae asa diudag-udag sebulan 2 bulan nggak mendem bae di kamar sieun lieu ka dia saya ngudag lieur kan eta tah perasaan kos kitu makan hese perasaan asaya nu ngudag bae makan hese kos jelema neuk ditangkap polisi neueuh hansip baris teh pajar ditangkap kana padahal mah hansip baris 1 2 nyana neueuh geus asa polisi bae padahal hansip mah di mana polisi hansip tangkep tah eta kos kararitu eta ya Allah ya Rabb tuh pokok jelema nyandung nu kolotna marah nyanana haju ngungsi kieu neuleut teh neuleut awewe mana bae asa nu kolot bae waduh sugan teh pamajikan nu kolot aing kikituan bae rerenjagan asa neuleut awewe rerenjagan sia kunaon rerenjagan bae besi datang cek nya atuh kunaon sieun ka nu kolot imah nang Malaysia mobil nang Malaysia segala gue kusia di biayaan tapi saya kena lisin kanu kolot nyaho aing tanyana nu salahnya tuh kan eta rerenjagan ieu sarua rerenjagan pokos jelema keur main cinta naon bae kadeulna si eta bae lamun urang keur gandrung ieu ku hari cinta wah deuleu jelema sugan teh sarwiti deuleu sugan teh sarwiti jelema ona masih keneh kebo pajar sarwiti keneh bae Masya Allah eta perasaan kos gitu teh aya di batin manusia madak jelema anu cinta dunia perasaanana dunia kanyahoan ku ahli thariqah nu geus jadi ahli maripat jelema hayang jabatan kanyahoan saliwat kanyahoan jelema keur main cinta kanyahoan jelema geus geser resepna ka Allah atuh kanyahoan sebab naon eta teh tadi dina gerak jelema lamun keur gandrung cinta beda kopehna ge mancrit baju kajeun panas ge make jas bae bukan can haju ngomong pan cinta mah bos kitu bedas beda jeung nu frustasi mah ditawaran nginum bae tawaran dah siapa bangun tidak hayang minum teh parait imat semur amis tetep kulit aing mah pahit yuk orang ka ditu yuk orang ka Zarah ka Banten naik mobil ya anyar bung lah sarangeut gairah hirup frustasi eta kos kanyahoan kan ku urang tah perasaan eta teh aya di awak urang keur naon sih kuari perasaan orang apakah keur bobogohan apakah keur duniaan apakah keur naon eta aya kabeh kanyahoan sinar ti jero ka dieu ka beungeut sinar naon anu aya di benak hati kasorot kusyu'a set ka dieu inna syarika ka an khayali wan sorry ti dieu teh aya kolom jadi set sakolom tah jadi kolom sakolom nyorot ka dia jadi sorotan syu'a kasorot nyorot kolbu ka dia inna syarika ka an khayali kawan sorib di dia teh aya kolom jadi kanyahoan nu kasorot punyana teh kolom nu mana ieu tek aya badak ti jauh keneh ieu budak waduh puyang geun amat banget kadeul ieu kajeun ngomong ngaler ngidul ge asana pamajikan kabur gimana kajian kanyahoan teu kudu ngomong jelema ti jauh kene turun di mobil ge geus ada waduh ieu budak boga duit kajian kumaha ge
kasorot ti dieu kanyawan berag kadeulina teu kanyawan tak suha eta mah keseta gambaran Imam Ghazali urang bae kuari mah urang nah naon nu aya di benak hati urang teh kuari keur naon kanyawan tah ieu Abu Amir teh asa diudak-udak bae teu daekeun ka mana kieu bae akhirna teu kebal paeh di Suriah Abu Amir tuh anu ngabangun masjid Tiror akhirna setelah Kangjeng ngutus jamaah kita datang ka dieu untuk menghancurkan jeung beuleuh dilaksanakeun setelah dibeuleuh rata dijadikeun pelbak tempat sampah di dinya teh bahkan Kangjeng Nabi ngainstruksikeun beusi aya hewan-hewan paeh onta anjing sagala teudeun di dinya perbangkean sabae teudeun di dinya bila perlu aya kafir-kafir paeh kubur di dinya Allah karim masjid Tiror instruksi langsung ti Gusti Allah bentek kurang guari si hade nempo masjid teh besi masjid Tiror doang gara-gara calon lurah eleh haju nyieun masjid deui ngabangun deui masjid di dinya terus ngayakeun jumahan padahal mah deukeut ka masjid itu teh pan eta jadi hahalang teh masjid atawa lantaran urang teh aja kieu teh deuk hayang jeneng nyieun yayasan di dinya teh hayang jeneng nyieun masjid di dinya dipake jumahan jeung para santri deuk ka mana nyieun hukumna masjid aya di luar masyarakat apaan kudu jelas kudu diisi ku mustautinin santri mah kapan teh mah murid mah ilmi teu sana dikeun jumaah nyieun masjid di jero yayasan dipake jumahan di dinya nu jumaahna santri-santri doang boro-boro ngadidik ilmuna praktek lagi model kos gitu di kumaha masjid Tiror teh kos gitu atuh endek nyieun yayasan bae mendek nyieun masjid masyarakat tarik atuh ka dinya ieu mah lain Bang santri nu jumaahna masyarakat ilmuna menang ti mana ilmuna bukaan coba kitab ti mimiti kitab datang ka kitu buah aya eueuh nu ngasahkeun kos kitu di mazhab Syafi'i ye ulah ku hawa nafsu tuh kan nah ieu Tiror teh kos kitu teh Tiror masih loba keneh carita-carita masjid tipena modern Tiror tipena asli nama ieu hancurkan belum jadikan pelbak tempat sampah bangke-bangke balangkeun ka dinya Masya Allah karim tuh ya geus we jadilah tempat sampah cek Gusti Allah Muhammad la masjidun ussisa yakin masjid anu dibangun atas dasar sieun ka Gusti Allah takwa ka Gusti Allah min awal yaumin ti awal poe anu anjeun ngincakeun taneuh dibangun masjid di dinya yane Kuba anu anjeun halal tabidaril hijrah asup cici di dinya yane masjid Kuba tete ahaku antakuna fiha kanjen sholat didinya lihat si ngomong orang nama ulah sholat kemana-mana didinya Muhammad mentak didi aya bahasa kama fil Bukhari sebab di lain keterangan Bukhari la masjidun ussisa ala taqwa teh lain Kuba tapi masjid Madinah masjid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pagawean ahli usul kos kieu pagawean teh ngajamu sebab keur carita di dieu carita Masjid Kuba la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi menurutkeun Bukhari tapi ketika para sahabat ribut nyaritakeun ayat
ayat la masjidun usisa ala taqwa teh masjid naon cek sawara sahabat eta teh masjid Kuba cek sawara sahabat eta teh masjid Madinah Kuba Madinah Kuba Madinah kangjeng na aya keneh akhirna sumping ka kangjeng cak kangjeng la masjidun usisa ala taqwa teh adalah hadhihi masjid Madinah tuh kan jadi dua masa kangjeng Nabi dua satu ucapan la masjidun usisa ala taqwa ieu teh hiji masjid Kuba nomor kedua masjid Madinah kumaha ngajamuna ieu pagawean kiai nu kos kitu kiai ge lain kiai ceramah mah berkat pengurusan tuh lain kiai yayasan administrasi lain kiai kos susupian lain itu mujtahid ulasa dijamu carana keterangan eta teh mana nu leuwih kuat teulana mun dicaritakeun di dieu panjang datang ka moal kaharti jakulana ge teu ngarti saya teh jamu kos kitu teh ieu mah keur cerita aya bahasa kama fil Bukhari geus urang nuturkeun Imam Bukhari bahwa ieu teh masjid Madinah masjid Kuba yuhibbuna yatahharu di masjid Kuba aya sababaraha lalaki sahabat Ansor anu seneng mikaresep gawe susuci Muhammad didinya teh aya sababaraha manusia anu selalu ngisi masjid Kuba karesepna teh aya tatahharu resep susuci sedengkeun wallahu yuhibbul mutahhirin Gusti Allah teh sangat resepen pisan kanu nyin susuci tuh di dieu teh kapan keur nyaritakeun dongeng tentang masjid teh anu tadi teh masjid Diror teh masjid anu tadi dirubuhkeun urusanana hiji diroron dua kufron tilu tafriqon bainal mu'minin opat irsadan eta kan masalahna batin diroron ngabahayakeun batin kufron ngupurkeun ka mukmin batin tafriqon bainal mu'minin asal geus pecah batinna rengsek batin jadi atuh di dieu teh keur nyaritakeun batin meurnanan lamun urusanana aya anu nyucikeun batin geus di masjid Kuba teh aya sababaraha sahabat Ansor anu resepen pisan nyucikeun batin tina kakufuran tina kadiroran geus atuh Allah Gusti Allah teh resepen kanu nyin susuci masjid tempat nyucikeun batin cara asupna ge urang begitu asup suku katuhu heula di suku katuhu aju urang maca doa Allahumma ghfir sampai selesai terus urang di sholat tahiyatul masjid tidinya urang nyot i'tikaf nawa itu anak kita masjid bersih urang juga urusan politik tunda luar masjid mah baitullah buyutun min buyutillah teu layak politik komo politik demokrasi di Indonesia dibawa ke jalur masjid ulah ekonomi komo perekonomian muku ari batu lepas keluar tidak urusan riba masa sih urusan bank ribawi diasupkeun ke masjid teu bagus tunda di luar urusan asmara teu bagus masa sih di jero masjid jaritakeun I love you teu bagus tunda hiji bae di masjid Allah Muhammad urang maca sholawat gambarkeun Kangjeng Nabi ya Allah aya masjid teh perintah Kangjeng
sanajan di kampung sanajan muntah gara-gara kangjeng tanjeun masih jamal aya gambarkeun kangjeng bari maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina kagambar kangjeng merentah nyieun masjid ca kangjeng man bana baitan yubadullah banallahu baitan ieu ngabentuk sarugi urang dieu masyaallah tapi masjidna jorean mulai ta urang imah di sisi masjid 2 tingkat belah ditu mobilna loba belah di beuh masjid teka keramik kaca pikiran urang di kamarana gitu kagambar isina tuh ka kangjeng ieu teh kangjeng nu nitah teh itu memboga imah 2 tingkat nafsu nu nitahna itu mah mobil ngabereleng teh nafsu hari ieu do diperintah ku kangjeng teh sakikieuna bae ya Allah ya Rabbi Gusti majukeun usaha abdi Gusti ieu teh lain jang nanaon abdi mah deuk ngabangun masjid be ieu kan samemeh ngabangun mah ieu mah kipas teh mah deuk dibawa ka imah be Allah goblok tuh maling ngaranna tuh hiji Allah Gusti itu mah imah sakumaha mewahna ge di jerona ambalaya segala TV segala HP mentek di masjid ulah suka TV-an kuari mata PKS tah gara-garana di masjid aya TV nulut cenah pemandangan salat ka Madinah nulut pemandangan salat ka Mekah saha nu nitah saking jauh nanti ditu ka dieu geus bae urang mah urang bae hajuna mah ngamakmum bae urang salatna di Jogja ya TV di Mekah keur salat asar salat padahal waktuna waktu zuhur ku baca bae ih mararikung bae teu ngararaji ieu PKS tinggal PKS saralah itu jelema geus wae TV-an ulah asup ka masjid di Jogja sabaran aya TV-an terus salat deui di jalan aya TV-an deui bae terus ka dieu teh ka Ciamis aya deui aya TV-an masyaallah karing di Ciamis zarah deui ka hiji tempat zarah masjid aya TV-an deui bae di sisi Makom Wali terus ka dieu ka Jakarta aya di Jakarta tah aya TV-an di luhurna di Juru 2 itu kata ngerang deh lapangan bola tenis araya kabeh masjid deh ya baitun min buyutillah jang nenangkeun pribadi ka Allah ulah sok dicampuran aya TV-an pak guys bari mah lamun eta masjid aya TV-an paling ganti masubahlah ulah macam-macam bos kari itu baik Masya Allah rijalu yuhibbuna ayyatatahharu aya sababaraha lalaki anu sok ngabersihkeun diri aya jelema dicarekan ku pamajikanana panyalindungan kantor mah sakitu mewahna ge tempat setan itu bakomo tempat SPPT komo itu bertempat main sodok-sodok itu hotel saya tempat hotel gak tambah juri balulu tapi ya masjid ya Allah tenang orang-orang mau dicarekan ke pemajikan ka masjid tenang masjid ya Allah asa bareng jeung Allah masyaallah mun tayang ka Allah Gusti Gusti baun nya nu mantak abdi masjid bae geus teh kudu dicaritakeun Gustinya nah ya emang geus pokona mah ku sabab ieu teh imah Gusti abdi deuk carita bae ka Gusti majikan abdi eta ciptaan Gusti ku galak-galak ting teh sih abdi deuk nyerahkeun deui ka nu nyiptakeunana teu kuat abdi beuh kumis abdi biasa racuk datang ka ditu mah alah kempes padahal manyana kumisan tapi wah rasa kumaha panglima perang Gusti teh ciptaan Gusti nyanggakeun sadaya-daya bebeja orang kana bogana engke ge balik di masjid leuleus sebab ditowel ku Allah bebeja kana nah, coba aing geus ngadoa ya ka Allah datang orang can datang geus sulak cangkeng di lawang ayo si eta si mana can diijabah doa aing kasih mana batur mah ye ka mana teh bebeja tuh ka majikan ieu malang be teu nyaho di pamana di imah teh ambuan aya tuh urusan dapur segala rupa teh curik bentikeun tak akan ge cangkian teh aing ngadoa aduh ampun
bisa kos kiai si pemajikan aing nyaritakeun turunan teu pantes lah nasib aing meureunna balik deui ka masjid balik deui ka masjid jait rijalu yuhibbul ayatatahhar paranti ngabersihkeun diri maka masjid wudu deui urang can batal ge wudu deui tajidul wudu urang bila perlu ngeueum mun aya kulah namanya kapangihkan ku masyarakat saya kena niiskeun pikir aing untuk kan je masjid inget kadang Gus Dur bae cek Gus Dur teh entar malam kita sama-sama ke masjid ka babaturana mana gelap enggak kita tadoru di masjid itu suka ada setan apalagi tadi siang ada yang meninggal di sholatinnya di situ sekelilingnya kan masjid mah ya kuburan kan di sononya ada kuburan wali jadi kita di sini aja zarahnya enggak Gus dah takut sama apa takut sama setan sekarang gini Cek Gus Dur itu kan ada anti-antinya pakai doa tuh situ punya nggak doanya ada sih apa doanya pengusir setan kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya udah pakai itu udah bagus itu ya kalau Gus saya mau pakai doa Allahumma barik lana hadzal ta'am tuh doa makan iya udah coba kita gunakan doa masing-masing Gus mau pakai doa yang mana Allahumma barik lana hadzal ta'am situ saya mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi itu kan asli pengusir setan ya udah kalau gitu kita zarahnya jangan di masjid di makam aja iya dah Gus boleh sieun-sieun ge daek cenah guys so poek kuburan mulainya na jam 1 teh ila hadaratin aya brek aya kadenge suara terus mulai Allahumma inni a'udzubika sial teh babaturna da goblok kiai kene sih kan kiai da borangan itu sekarang gini sekira Cek Gus Dur jangan terlalu rapat masing-masing kita gunakan doa masing-masing iya dah gak apa-apa tuh aikir gitu papan sok jelema maaf gunakan doa jadi ada jarau aya suara bleg Cek Gus Dur hakan mulai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bikin deket peta Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dibaca bae ku jana ini kan doa pengusir setan ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bikin deket peta setan goblok lu datang Gus Dur kenapa kamu Gus baru rum lain baru bias setan dengerin Allahumma barik lana hadzal ta'am langsung setan indit karak napas deh nggak ada setan sekarang makanya doanya doa Allahumma barik lana hadzal Gus barang datang ke tempat masing kok bisa takut sama doa itu kalau doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu doa pengusir setan kata setan tadi bilang ya mau juga lu yang gua usir berarti kan lu macana tuh beres makanya saya baca Allahumma inni a'udzubika Allahumma barik lana hadzal dia takut dimakan sama saya makanya setan takut kenapa waduh ntar kalau kita dilegeng bagaimana kan Gus Dur bisa beda naon teh maksud Gus Dur berdoa mah doa naon bae tapi lamun timbul ti kolbu urang nyebut Allah lain lisan tapi kolbu sieun setan tapi lamun urang nyebut basma Allah make sungut doang atuh setan ge moal sieun itu aja lemah mencet anu kasurupan teh Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm setan ngomong yang paseh dong
atuh ki podol mun dikak bulu sial setan bener Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu kha-nya kurang bagus setan dipencet la ta'khudhuhu endahnya ngaurukan goblok teu kurang eta bacana di dieu tapi lamun macana di kolbu atuh moal sieun atuh sieun ya pokok jelema keur leumpang nanjak aya pocong aduh apa di dia Allah la ilaha illallah setan seserian eta teh macana disungut doa Allahu pan maksudnya mah Allahu la ilaha illallahul qayyum tapi Allah terus bae jangan di dinya lari di tempat waduh baca di dia doang lagi di dia kunaon eta teu tatahur qalbuna kudu bersihan qalb urang kuari nu mantak teresep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat eta hijab kurang-kurang penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resep batan salat kok para wali kok para solihin maresepkeun amat di salat resepkeun amat si tahajud hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah urang mah Allahna kalimpudan ka hijab kunaon ieu ku agar selain Allah nempel di kalbu urang mungkin motor mungkin mobil mungkin makhluk nu sejen jabatan jeung sajabana eta lah hijab sehingga Allah na anu deket jeung urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deket batak urat jeung gerong tetapi tika deuleu kumaha teh ka hijab bersihan geura bersihan abeh mantep geus lamun urang kadeuleu Allah na ngahukuman moal puluya peleye jeung moal aya ragu-ragu bisa bebeja bisa teu bisa bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya hiji nomor kedua na halal diharamkan haram dihalalkan haram sia kredit teh barang dibere mah haram barang ya kadang haram kadang henteu lah kos disogok haram teh wow arrosi wal murtasi kindar nyogok yang dari basogotan neraka bere bayanya aku bupati ya arrosi wal murtasi anu disogok jeung nu nyogok neraka sih bere deui sebenarnya mah kieu sial kiai goblok kiai Golkar tolol ceknya situasi dong sia situasi jahanam kunaon eta anu baca teu kadeuleu Allahna teu kadeuleu Allah padahal urang gerak nanti Allah hirup urang ti Allah ketika urang ngarasakeun hirup urang teh ti Allah Gusti ieu teh abdi teh bisa hirup teh ti Gusti hirup abdi teh lamun dicokot abdi teh paeh teh Gusti abdi teh hamba Gusti gerak teh ti Gusti teh ya Allah ya Rob ngarasa bahwa urang teh ieu teh nanaonan hirup da ti Gusti gerak na ti Gusti sagala ti Gusti sewaktu-waktu cokot mata urang teh dedeuleuanan ku Gusti ceuli urang dideuleu ke dibere deui Gusti horeng nu Gusti secara mutlak abdi ngarasa hamba Gusti Gusti teh pangeran abdi rek nurut ka Gusti sieun abdi ka Gusti mulai asa aingna ieu anu bahaya ge nu mantak di Masjid Kuba aya rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah resepen pisan kanu sok susuci ayyuhibuhum geus ngaganjar Allah kanu gawe susuci tapi dina kisah ieu mah lain kitu selain nu tadi kieu geura Kanjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba Kanjeng setiap Sabtu sumping ke Masjid Kuba ganjarana urang lamun di Madinah wudu di hotel di imah berangkat ke Masjid Kuba boga wudu
salatlah di Masjid Kuba rek 2 rakaat duha atawa naon bae balik deui eta ganjaranna sarua jeung umroh. Lain letik-letik ganjaran Masjid Kuba asal seperti eta tah. Cenah Kuba kiai lamun batal sia suka nawar bae kan. Oh masalah geus urang bisa diakeun di ditu ngan ai asli nama Kangjeng Nabi seperti eta nitana wuduna di hotel berangkat ke Kuba langsung sholat balik ganjaranna seperti umroh nu geus dilazimkeun ku Kangjeng Nabi setiap Sabtu ka ditu. Urang lamun di Madinah ya karena terbatas urang mah atuh Sabtu ka ditu misalnya di lain-lain Sabtu ge atuh mangga bola jeung almarhum apa asal isuk-isuk kita di Madinah bela mah babari jasa kan maksudnya babari komok wari sedan teh sedan trip Kuba langsung ke Kuba wudu lah di hotel langsung Kuba salat henteu kudu babarengan urang makan engkeuy-engkeuyan bae mana pemimpin bae nu disalahkeun urang atuh pemimpin henteu deui geus datang ka Madinah mah urang boleh jeung abah ya almarhum Masya Allah almarhumlah urang ka Kuba wudu heula mandi wudu beres Kuba 10 real baheula mah tuh datang ka Kuba salat balik isuk-isuk teu kaganggu teu naon kudu mah Sabtu cek berarti lamun kadang urang terbatas 2 pesa kali so ka Kuba langsung mandi salat wudu isuk-isuk Kuba jasa mobil ka ditu Kuba sedan 10 real kadang 15 real dah balik na loba eta ta ganjaranna ta inget ka umrotin sarua jeung umroh teu kudu heses je urang mah pan kudu ngeungkeuy bae geus ngeungkeuy atuh pemimpin ge anu henteu atuh teu ilu deui pemimpin ka ditu nya teu ilu ieu ta Kuba teh boga sejarah anu parah. Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba di Kangjeng Nabi wahai ahli-ahli Kuba innallaha ta'ala qad ahsana alaikum as-sana Gusti Allah teh ngalem dina masalah susuci ikisati masjidikum ieu fa ma hadza tuhur alladzi tahiruna bih asaq kumaha sih gawe susucina datang ka Allah ieu ngalem masalah susuci kumaha sih cek ahli Kuba wallahi ya Rasulullah demi Allah Rasul mana alamu syekh kami matinya naon illa annahu kana lana jiran minal yahud ngan kami boga tetangga Yahudi boga kalakuan di mana-mana ngicen ngising kiih nyana selalu ngumbah buburna atuh kami ge alangkah bagus dan menurutan geus kami kiih kami ngising nurutan Yahudi di Kuba bae bersih bahkan kami mah lain sakadar sakitu naon deui cek Kangjeng Nabi kos kitu mah biasa natsba'ul hijarata bil ma'i kami make batu heula oh Kuba jadi lamun kiih make batu heula beres pakai batu geus garing karak ku kami dikumbah kami ngising make batu heula meper ngaranna di peperan heula geus garing nanaonan karak make cai tak kitu kami mah sok meper heula karak make cai masyaallah cak Kangjeng Nabi wadaka fa'alaikum eta nu di alam ku Gusti Allah teh pertahankeun eta terus mantap kuari ge urang ieu kuari sunahna mah kos kitu lamun urang ngaji takrib kajerian urang kiih meper heula ke batu tuh makana cara meper ge ieu bobogaan urang tah ieu tek tah nah ieu kan eta ieu batu tapi dia tuh ka dieu teh set aya carana tuh ka dieu set ka dinya tuh kan diputer lamun memang ieu belah dia tilu juruna cokot juru nu hiji deui dikadiekeun set tilu jang juru hiji deui paut teh dia ka dieu teh set lamun memang juruan ngan hiji doang hiji tilu sadiakeun tuh gitu ya bobogaan urang tah nah kadiekeun sakali picet nyakot teh hiji deui ti dieu ka dieu picet bari hiji deui ti dieu ka dieu set ngising ge sarua urang baol urang gitu tah
siapa beres ya Allah iya sunah gede jasa ganjarana ya tapi dia kadeakeun tuh set batu ya batu lamun juruna tilu ku tilu juru lamun hiji bae mun tilu batuna kadeakeun set picet nyokot deui batu bari ti dia kadeu picet hiji deui ti dia kadeu set kantongan we eta mah aja sia kantongan deui bohong eta meper ieu tah aslina ahli Kuba di alam ku Gusti Allah tidinya karat misang masyaallah nu mantap ke urang kuari maka material meuli batu sabeca bako buat apa ini buat meper kok teh di jero imah geus bejakeun ka pamajikan jang naon eta ngecor naon meper boh ye jang ngaji kamari minggu gede jasa ganjarana urang ieu kos kikian ya oh kan beres aja pamajikan nanya ai awewe atuh boleh awewe ge ngan rada panjang awewe batuna tuh siapa sok ngaju ngalantur aing ngaji teh sok ngaju ngalantur aja cuman awewe naonna awewe mah ku salakina atuh lamun kieu misalna ka ieu geus tah ku salakina gitu bohong sia ke beneran deui aduh masyaallah tungtungna mah urang ieu ngaji kabeurangkeun kieu bae tah di alam ku Gusti Allah ya Allah ya innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum as-sana fi tuhur fi qissati masjidikum fa hadha tuhur alladhi tutahhiruna bih lain lalagaan meper di alam datang ka asup ka sorgana tari heula ku gara-gara meper heula sehingga ka sorgana tari heula ditaranya ai maneh ieu ka sorga tari heula emang kunaon sih boga amal naon waktu baheula memeh ngisang meper heula ye ai sia mah meper doang teu ngisang kanyahoan sia ku aing budak angon geus kaluar sia ti majelis lah atuh jangan meper doang tama aya kita mah bae ta kabayan ngising ayo jangan meper atuh eta ngeueum bae isuk-isuk teh kana kabayan keur naon sia jangan batu jang naon tuh jang meper atuh ngisang bae sih tiris pugunya na keur goblok acak nu nanya teh cak dulu aja aing tanyana ieu blon tanya dia hei kebayan keur naon neangan batu ngan teh jang naon tuh jang meper sunah ngan teh atuh ngisang we tiris ena ngahuleung we aing teh sia ieu blon lah iyalah jadi kesimpulanna aya rijalun fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ieu neuleuh dina zahirna korenganan bebersih zahir tetapi aya kisah tadi bebersih batin tah ayat teh kos kitu tah masyaallah ieulah bongkareun ahli mujtahid seorang mah tinggal maca doang milik tadi kisah Masjid Kuba dirarau wa kufa wa tafriqan batin milik kisah ieu Kangjeng Nabi beper zahir nah ieu kumaha ieu aslina etalah pagawean mujtahid jang urang ieu urang babarengan bersihan zahiran wa batina ngaji bahasana ge di dieu aya dua fihi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi hiji fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu lamun cek ahli bilagah nu kieu ngaranna bade tardid aya rahasia tersendiri bade tardid ya tah kan kudu ngabongkar deui urang ka ilmu bilagah coba dina ilmu badena nah santri mah kan geus kitu tah ya anu dua aya dua ngarendeng coba ge
min awwal yaumin lahaq an taquma fihi titik fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu didatangkeun ka ahli qiraat ulah dihijikeun macana teu meunang sebab beda masalah la masjidun ussis 'ala taqwa min awwal yaumin lahaq an taquma fihi rijal kudu eureun bae la masjidun ussis 'ala taqwa min awwal yaumin lahaq an taquma fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu aya waqaf naon ngaranna yang ahli qiraat kan ngarasa bodoh urang hirup jaheunya eta mah nya mah asna ge bodoh kakara ngarasa jaheunya permacaanna permanaanana perbadeanana kisahna itu mah carita kisah batin ieu mah kok terjadi kisah zahir Masya Allah kan bodoh amat urang nyanggakeun sadaya-daya sakige geus urang mah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan bae ku kabodohan urang dihampuran jeung mudah-mudahan urang bisa ngabersihan batin zahir jeung batin sakitu urang mah maksudna naon da sapira ilmu urang jeung sapira paham urang ieu ge urang ditojo-tojokeun ku ahli-ahlina bae ngan karasa bae bodona urang jaheuh horenganan Masya Allah ngarasa urang bodoh berarti urang bakal naik derajat kamu ngarasa ya sakitu mah can pugu bodoh masih sakitu kan jaga iya masih sakeun Allah teh moal geus bandingan ngarasa Gusti orang ja bodoh urang ngarasa aja wallahu a'lam bissawab.